istirahat lah yuk. Ayo. Rep tadi di leuweung serem oginya. Emang serem naon? Nya serem suasana mistis we. Mistis teh naon kitu? Ailia da maneh mau ngerti leutik keneh. Cara pernah aku ningali jurig. Emang mana apa Pak jurig? Emang jurig teh kos kumaha? Ningali nage salewat da teu puguh. Eta mah lain ningali kawenehan meureun. Komo kisah urang baheula keur ngontrak. Emangna kumaha kitu? Kan urang teh baheula teh keur zaman pusrot ngontrak. Ngontakna teh di imah anu serem. Terus emangna caritana kumaha kitu? Jadi kirep kan urang teh rek naik motor. Pan motor teh ayeuna teh digerasi. Padahal orientorna teh muka caang. Tapi eta rep urang katrulos. Emang ruas kunaon ja? Pas urang make helm, geus we poek. Urang teh eling we istighfar terus. Ari pek teh alhamdulillah ingut. Terus ingetna kumaha kitu? Si urang teh make helm tibalik. Ih maneh mah sugan teh naon? Sugan teh jurig. Hahaha, pek nanti urang salah make helm. Tete helm teh naon? Tete helm teh enak teh. Ngeunah hamu dihijekeun jeung opor daging mah. Aya wae teh budak pertanyaan teh. Dasar bocil.